Iya kan gulak-gilak hati urang lempang ka Allah dijieun seperti itu. Nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah. Tobatna ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi, urusanana zahir perintah jeung larangan. Wari naek geus bisa eta majang geus sapopoe naek wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu, kecenderungan qalbuna kana dunya, kecenderungan qalbuna kana nafsu, kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ke roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot bantrak ka modar sanwal bisa. Tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunya, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah 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 Allah, baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katuteusina. Batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah kan. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos gitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katuteusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing. Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, itu bagus gitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun kayak kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Balik kana ka rajana. Minta pertolongan. Langsung indit pocong. Jet, urang dak dileuweung sorangan. Aya bae eta buaya. Oh. Di ka mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Naleos ujianana buaya geus. Maung. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah. Aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup set sieun. Sok geura bejakeun.
Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang Haji Pendi. Pas di Maung teh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Iya. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu reneh teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki baheula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang wagahan ngaji. Tong trong. Ngaji jeung budak. Datang ke imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embak seubeuh moal ge kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jalapar keneh kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke maerna kongkorong sia tenang. Aduh, Kak, ayat ngarusak kongkorong, Kak. Baca ku urang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus tah teh mah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya na ngojek bae ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat, berarti nya bersyariat. Geus, teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Kos kitu. Mulai nu dagang karung, tani. Eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Nu kos karar itu teh meng pelehe eta mah kos. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Guys, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran. Talah jelema-jelema nu poho ka Allah. Cilaka. Aya nu sama sekali teu jaho ka pangeran Allah. Batu kayu nu dipangerankeun kafir. Aya nu nyaho Allah teh pangeran tapi nyana poho ka Allah. Ku pohona ka Allah mabok terus bae. Judi terus bae. Zina terus bae. Eta keur poho ka Allah. Leletikanana eta gulede teh gulede teh mamaehan gulede teh leletikanana daek nonton TV teu eureun-eureun
obrol main catur main remi lalagaan eta ge leuleutikannana poho ka Allah hahapean eta ge poho ka Allah eta ge termasuk lamun tadi mah okos kebo ieu mah nu hahapean mah taruhlah kos embe lah turun setiknya atau kos soang ieu lamun aya jelema nu hahapean eta derajatna sareng soang wang beunang kurang digerokeun wang ka mana wang soang ai nu ieu mah lain soang deui ieu mah bapak kolot soang bapak kolotna hese teh hayang inget ka Allah teh poho be sebab timbanganana leuwih resep kana materi timbanganana leuwih resep kana duniawi nu mata kageserna teh ka dunia bae ka materi bae neuleuh motor resep emang kadinya resepna neuleuh mobil resep hayu bae urang mah neuleuh sawah resep neuleuh awewe komo resepna ge aya 7 kali resep ih pohara eta emang kadinya da eta selama sasar kabeh ge eta sasar eta kabeh eta jelema sasar eta kabeh depan paroh kitu teh serba sasar ulaika humul ghafilu urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ye poho deui inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim oh nya bahasa Allah negeri terjemahkeun saaya-aya urang oh ingetna ka Allah keluar beti majelis mulai oh ya Allah wow nu mantag sabalikna jelema anu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah ialah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina mentak ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba endeu ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu ayat lain aya de aya man tad'u falahul asmaul husna 4 salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus sabaraha ngaran anu bagus sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan eta adalah asma Allah ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mah mendingan ngapalkeun Asmaul Husna komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna beleger gara-gara Asmaul Husna Masya Allah tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana
malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna ke aya sabaraha, mun pas kadinya tangawirina kadinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tah ulah hese-hese, wiridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus wiridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh As-Soleh geus bae ngawiridna ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih. Maksudnya soleh gitu, tapi soleh Allah ulah ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi ya soleh ya abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi itu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha. Kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ya ulah. Itu hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu kabeh. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2 20 jeung 2 22. Bakri 200. Nah, 222. Ya, 10. 220. Bara. Terpercaya aing masih mah. Sebenarnya tah, ayo coba. Tuh, saya pohon deui kan? Berarti 220 12 aku masih Kak 2 kap 2 dah 2 kap 20 berarti 22. Nah ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh lah boleh sih ngomong ngomong berarti 32. Teangan orang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke. Set akurkeun kadinya. Tah, engke wiridna kadinya. Tereh kira ge urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wiridna eta urang. Jadi lamun urang ngawiridna akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah. Wah, ujian bisa hiber. Urang dihanap manuk di luhur hiber. Hikmat terperkibat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus sama kos gitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sapanuan. Hayu gara. Fad'uhu samuhu biha. Sebut. Urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu. Urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Eta mah. Urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam. Urang mana mah Gopur ya Gopur ya Gopur. Supaya sugi ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Sakarata hayang sugi berarti kan. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru. Al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah. Ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Ya Fakiru ya Fakiru. Sok gerage. Mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur. Ya Daru ya Nafi. Mana nu resep sok sebut. Masya Allah. Ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Bagus sama. Emang lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku. Ya Kayyuku. Lalu daripada ya Kayyumu.
Ya kayumu, ya kayumu, ya kayumu. Masa kayumu? Mending kayuku, ya kayuku, ya kayuku, ya kayuku. Tolol. Lebejakan numerena. Ini masa ya kayumu? Udah ya kayuku aja ya. Iya gak apa-apa. Udah. Numerena blon deh sarua. Saya tanu bogana. Oh, renganan boga material nya apa ingat. Tengah saya nggak beda ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Tidak ya kayumu. Tuh orang Jakarta mah kan tuh ya kayumu ya kayumu. Ya jadi mantak mere wiridan teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya kayumu ya kayumu. Ya mun enggak di kadengen ya kayumu menyana ge ya kayumu oh ya kayumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Ngapain kayumu kayumu? Mending kayuku. Kayuku ya kayuku ya kayuku. Aduh Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. So, sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rohim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha, sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana masyaallah mustajabud da'wat. Kitu eta urusan hikmah. Tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang ka sungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh tah eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana lalaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing teu percaya sia kaing percaya teu atuh percaya aing nang sia nya urang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar.
eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sararina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta kan eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda. Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut. Tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ka hati ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna. Di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Duh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran, iya lain. Cuma dah yakin atau gitu-gitu kene. Ibadat datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah eta tah. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana. Allahu akbar Allahu akbar. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin azan. Keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun tak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ngeurik hasilnya. Yang hasil ke hudang ke Gusia turun jasa tambah keyakinan. Allahu akbar Allah azan deui itu budak. Puyang emang ada yang enak. Geus tere kadap tah. Geus tere kadap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh kayak asar oh asar, kayak magrib oh magrib deres.
nyana kaingetan kene Allahu akbar Allah jam sabaraha ya oh zuhur salat henteu ke adzan deui jam 3 jam sama Allahu akbar Allah oh asar dahar henteu salat henteu dahar bae balik eta geus rendah anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isuk egene isuk deui cek nendang geus parah tah manggeus basi jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giatan salat sakitu bae geus kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna geus Allahu akbar wah salat cepat berarti tinggi tah keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina pae cepetnya asal azan cepet ya mah pamajikan nage pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lumpat pohara mimitina mah di alem aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopehna ge embung dengdek geus sesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik oregana jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cek pamajikanna anak urang kene anak urang di mana kenapa ngomong geus anak urang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek pamajikanna buka jadi masih kene itu terserah di dinya mun dek diteruskeun terus mun dek gesan-gesan boga anak ieu oh budak asa disuat-suat ya teh yang kunaon kaeng mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh sakeuna teh atuh cenah anak urang ieu teh geus beres menang saminggu mau de iya ya di anak di mana sial sering biasa mau anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah atuh mah ganjarannya langsung tah adzan giat eta berarti tinggi keyakinan oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari ieu bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih make pikih awas takbir pos tu tartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal dan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah salat di jero Allah awas isian kos tari Allahu akbar aya anu aduh can eusi salli Allah
can kaisian maksudna teh can kaisian sholli fadl Allah benang tapi eta urang mencari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese was-was geus ti ditu da setan jiga anu mimitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan makos gitu mimi jangan makos gitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nganana ge encan sholli Allah encan nganana ge encan siap sholli Allah kepanasan sholli Allah karena kamu kita sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah unwani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat eta kos kitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taruh tarik Allahu Akbar tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu sebab asmaul husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut ngan 2 asmaul husna 99 bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi teu butuhna Allah kanu sejen subut artinya tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh dah salian Allah ka Allah ngan sakitu Adam jeung subut Adamu subut tikorihi Adamu tikorihi ila gairihi tebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kabelah dituna as-sabir asma Allah teh asy-syakir asma Allah teh az-zahid asma Allah teh al-mutawakkil terus kabeh nah dijieun kurang teh pos 9 asma Allah sabur gitu sabru asma Allah tobat asma Allah sabru geus urangna engke adalah anu taib asma Allah sabar as-sabru asma Allah sabru urang nu sabar engke bakal asobir asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna asyakir supaya bener-bener urang jadi taib supaya bener-bener urang teh jadi sobir supaya bener-bener urang jadi syakir dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya thariqah qadiriyah tijaniyah Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah,
toriko tijanya toriko berbagai-bagai seluruh toriko kabeh kembali ke pos weta supaya yakin iya atulah mun geus datang ka yakin mantep geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan geus kurang kuari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina toriko jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai mapak tapak mapai tapak ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah engke hayang datang kana sifat engke hayang datang kana zat di mana geus beres dina asma bakal datang karena sifat engke bakal karena afal asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin karena jadi mu yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu geus yakin mah beda ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus dibere deuleuan ku Gusti Allah tuh jadinya nage kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos deuleuan nu lain deuleuan nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa ambean nu lain ambean nu biasa Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman coba bayang cak Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang hei aljabal maksudna naik kaluhur kabeh sahabat naik bari nanya euy suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umar Sidina Umarna di Madinah kadele ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina hah zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus rada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cek sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleuh kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleuh tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadeuleuh katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal Kibalam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi muga ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara kan tah kos karena itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di deuleuhna
lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku manusia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Kerasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kituan. Tah Allah. San wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Mah lain maksudna aing hayang dibere atawa henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah. Teh teu karasa pan ku sia. Ngajina di Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak. Can jakna teh. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Badak nu di luar mah eta mah. Lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh. Geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lah nya. Sok di luar kitu amat sih atuh kitu bae eta mah. Da cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing. Salah-salah aing bener-bener aing sia geus jang pere. Heueuh nya tuh. Encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau beusi dipenta. Gade deh. Tah, ieu kan gulak hate urang lempang ka Allah. Dijieun seperti kitu. Babari zikirna mah illallah, cau gede. Illallah. Aya deui diberena rada gede. Illallah panjang zikirna ge. Doana ge geus kararieu kieu deui. Sugan teh geusana naek deui. Udah deui. Seberes deh. Nah, iyalah nu hese datang ka makom yakin. Mimiti urang mun tobat teh mah tobat. Terus tobat ka Gusti Allah, tobatna ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi. Urusanana zahir perintah jeung larangan. Kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu. Kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Kobo geus karolot bantang ka modar san moal bisa. Tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk. Pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah. Baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji be nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katut eusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah kan. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang.
sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Teu sieun ka pocong, teu sieun ka kuntilanak. Ya, teu bagus kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ke kuntilanak. Aduh, panas. Aing teu balik ka raja aing aja pendi. Balik cenah ka rajana. Minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi pocong gitu kayaknya. Aing sia pocong aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet, kami ini. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas ya. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Naleo sujanana buaya geus. Maung. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah. Aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup sini. Sok geura bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja Pendi. Pas di maung deh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ka mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu heureunan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Gerak mulai ke orang guaridet, dari orang magahan ngaji, tong ngaji jeung budak. Datang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embak. Seueuh moal ge Kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu
keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu, mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya na ngojek, ceknya na di Kanjeng Nabi ge bersyariat, berarti nya bersyariat. Geus, tah mah contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Tah mah nyontohan bagi jelema anu teu mampu, kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan geus beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah, dagang teh aja urang mah bersyariat. Mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah cok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia, ente di mana mursyidnya? Anak di sono, iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat yang ngobrolin dagang, goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu, apa namanya, warung kelontongan. Ente? Anak mah dagang gas. Teka belum gitu ku gas. Nanya, ngobrolin torekat aja dagang. Nah, aku harikan kau sekarang itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanya aing teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah, beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani, ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat, hese saja lemana. Dijawab babarian jasa, kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang aya beurit jeung urang beurit. Beurit ge ngomong, sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia. Ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disungut di jero hate. Aing boga keyakinan. Yakin teh kan tina ilmu heula. Bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah. Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing. Nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing. Keyakin urang ketika urang nah teh di bedar. Atuh tinggal urang. Ba Allah babarengan jeung aing masa Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi. Abdi teh bareng ka jeung Gusti. Abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat, jelema asli.
Ya jelema keur cicing bae. Mang. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang, keur naon ieu? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinan, lamun nyana keyakinan datang, oh iya meureun ti Allah datang, roti datang hayang, dia dibere 2, datang ka dinya keyakinanana. Mun aya keyakinan leuwih luhur, Mang, hayang roti cicing bae. Hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha. Si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar, tinggalkeun bae tah los jang sia, berangkat kan. Tinggal urang ngadahar. Keyakinanana encan luhur keneh eta mah sakitu bae. Mang, euy. Mang, bangun lapar ya. Cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh, sanajan dibere roti. Hei, ka babaturan ka dieu sia. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, cak batur darah gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata horenganan lamun urang nyakinna geus tinggi jasa diuapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bong para rakyat. Lamun teu dahar geus bahaya ieu mah ya, geus dawa tanagan. Mana emak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Oh saja nyicil bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering, itu aing mah kudu seprit. Tuh eta aya keneh rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae. Rizkina datang ke mana? Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang wae ka beuteungna. Tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun. Atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok, boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu. Aki-aki gering kieu dihuapan. Urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang. Tah urang boga keyakinan geus kieu ka Allah. Cek pemajikan Kak, ieu bangona cicing. Kak, barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak. Emang ngaji naon di ditu Kak? Jadi kos kieu Kakak ieu. Cek pemajikanna aing sieun, tinggalkeun ku aing goblok. Barang ditinggalkeun aing pae sorangan. Pamajikan lah teu ditoel ku Allah, sebab janana yakinna kelalagaan. Nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah, nyoba ka pamajikan. Coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa. Kuduna ka Allah ulah ka pamajikan. Lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah. Coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah. Sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh. Allah. Moal ge ka pamajikan ge. Engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abasia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka anjing torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Deui. Ngeunaan teu ka ba? Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah kumaha pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya ana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan kajeun kumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak barang jeung sugih bae urang geus tenang.
tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang udah itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana abah mau udah ke Allah aja sakpoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak ngebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bakal kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya doa ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Oke, pan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing. Ku jiwa aing guys, babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Jadi disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu. Bas da salek sia aing aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Redan ya, tan mangga ieu dicukcak lantaran ieu besi. Oh kieu. Padahal mah encan guguru, salah. Mantak jelema ngaku torekat kayawan, encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna, encan. Komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan. Salah fitnah kajen kukumaha ge. Zikirnya lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tong mah kajeun kumaha ge tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ialah Asmaul Husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa